Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana wilujeng tepang di ngalangkungan channel kami urang sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Mang Acil gentra suara seja neraskeun jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kalima ayeuna teh nya teu karaos. Sate acan neraskeun ieu hancagarapan kumaha wartosna daramang damang nuhun upami sarehat mahnya oge sim kuring ngaturkeun nuhun kanggo kasadayana anu parantos subscribe anu parantos like oge parantos ngadugikeun komentarna hatur nuhun insyaallah engke baris diwalar ku sim kuringnya oge aya kagegelan kanggo komentar terbaik gitu. Anu teu acan supados tiasa sasarengan diantos kanggo subscribe na like teh kalangkung komenanya hatur nuhun salam baktos salam kelujengan utami anu mika dedetur mika memet ngalangkungan dongeng Sunda sumangga supados teu nyangkolong kana waktos kumaha lajengna jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kalima kaparayun. Keayaan jadi simpe, tukang warung jeung Usman teu ngaromong deui, jempek bae. Malah Usman mah terus ngalamun, nyawang kanu bakal kajadian. Dina hate mah bet gemes, nempo si Rojak jeung si Barno. Lamun seuk boga pangabisa mah geus hayang nyangkalak ka jelema jahat teh. Tapi Usman rumasa teu boga pangabisa, ngan bati kumecrek we. Tapi keukeuh dina hate jeung pikiranana. Hayang nyaho kana kasang tukangna eta jelema keur dijieun pangalaman ku manehna. Barang kerja rempek kitu di pipir warung aya nu singgar beli lempang jiga nu rusuh. Teu lila torojol aya nu datang. Tetela si Rojak jeung si Barno gek duanana dariuk gigireun Usman. Kumaha babadamian teh Kang? Cek Usman tenang naker. Ayo oi, urang tuluskeunlah digawe jeung dewek ya. Tapi kudu janji ya ti ayeuna. Yen maneh teh bakal nurut kana sagala rupa parentah dewek. Cek si Rojak miheulaan ngajawab, malah mah bari muraleng ka Usman. Wah, nah maneh hese teuing teu kudu ngucapkeun janji atuh. Lamun kuring teu nurut mah takol we tah ku bedog naon hesena. Usman neke sirahna sorangan, metakeun akol jiga nu taya kasieun. Atuh mani reuwaseun si bibi tukang warung teh, manehna colohok bangun kaget. Malah si Barno jeung si Rojak ge colohok, jiga anu teu percaya kana ucapan Usman. Wah, bener atawa heureus ya teh ah. Kumaha wani hayang ditakol ku bedog sagala. Kumaha lamun sirah siap bejada. Ceuk si Rojak kawas anu reuwas pisan. Nyeh Usman teh seuri, pok ngajawab deui tenang pisan. Ih, keun bae bejad ogenan, ari kuringna belewing mah. Eta mah kitu sotenan lamun kuringna henteu nurut kana parentah akang. Ari nurut mah teu kudu ditakol atuh. Bisi kuringna paeh anu akhirna moal kalah gawena. Ngan anu jelas mah akang teh kudu percaya ieu ka kuring. Jeung deui kuring aya pamenta. Kumaha arek dicumponan? Dah henteu berat pamenta kuring mah. Hayang naon maneh teh? Hah? Hayang naon? Ceuk si Rojak. Kieu Kang, kulantaran kuring teh keur sangsara jeung keur tungara. Niat kuring teh ini ti imah nyaeta rek neangan pigaweun alias rek neangan gawe usaha. Taku sabab kitu kuring teh teu boga duit. Sedengkeun bieu tas dahar da lapar. Kumaha sanggup teu pangmayarkeun ta urut dahar kuring. Lamun sanggup buru-buru bayar. Kuring rek ulun ku mamula tah. Arek ilu digawe jeung akang. Tah ngan sakitu kahayang kuring teh Kang. Kitu cenah cek Usman wanian pisan nyaritanana teh. Henteu aya kasieun jeung kapaur. Sedengkeun si bibi tukang warung mah mani geus pias bakat tingku reuwas. Ari si Rojak jeung si Barno silih pelong.
dua anak sedikit cepan. Gampang atuh eta mah. Soal gampang. Engke, lamun maneh geus digawe, bayar ka si bibi ka dieu. Pan boga duit, tah bayarkeun kurut hutang dahar. Karunya kasih bibi ari dianyuk mah. Isuk ke kapan menang duit. Geus we kieu we atuh. Isuk ku akang pangbayarkeun. Da ayeuna mah akang keur teu boga duit. Akang ogenan ka si bibi teh arek nganjuk. Keun, isuk urang bayar tak sakalian jeung kurut dahar maneh Usman. Aduh, kumaha atunya? Kumaha bi? Bibi mama nggak wae Ujang. Asal teki ngabobodo we. Ari dugikeun ka enjing mama nggak. Asal enjing ka dieu dewe tak bayar sadayana. Nya, kitu wae atunya binya hampura ieu. Keunda sing percaya ka uing. Moal bet nipu uing mah. Kitunya bi. Cik Usman ngareret ka tukang warung bari jeung icepan. Ari si bibi tukang warung kalah molohok teu ngartieun kana isyarat Usman. Kitu we atuh ayeuna mah. Geus, hayulah ulah mikiran hutang warung. Keun, isuk page teh gerek dibayar diberesan tah. Sabab bakal menang duit. Sok burukeun, tutulkeun dewek. Nya atuh ari kitu mah. Kumaha ayeuna Kang rekamana digawe teh? Kudu kumaha kuring ayeuna, nah kudu cicing atawa kudu milu, buru-buru tangtukeun we ayeuna ieu. Tuturkeun dewek. Ceuk si Rojak bari jeung Indit. Atuh terus si Barno ogenan Indit, sedengkeun Usman ngaret heula ka si bibi bari jeung nyarita lalaunan. Bi, permios, ulah hariwang, isuk ka dieu deui beberes sagala rupana nyabinya sing percaya ka uing. Mangga Ujang, hatur nuhunkeun, da bibi mah percanten ka Ujang. Kitu cenah ceuk si bibi tukang warung. Nuhun bi, permios. Leos Usman teh Indit mani tenang, nuturkeun si Rojak jeung si Barno anu geus rada anggang. Akhirna mah terus bae tiluanana Arindi teuing rek kamarana. Usman geus lempang bareng jeung anu duaan, diteuteup ku tukang warung ti kajauhan. Ayaku kitu na eta budak teh wani-wani teuingnya, mani-waningan. Di lemur ieu mah teu aya nu wani kitu tah. Malah ngobrol ge tara aya anu ngaladenan. Tapi nah ieu mah jiga anu taya kasieun. Ngaranna Usman cenah. Halus pisan, mudah-mudahan we tah sing bisa nguruskeun manusia. Saluyu jeung ngaranna. Hayang nyaho we isuk tah. Nah reka dieu deui budak teh atawa moal. Tukang warung ngomong sorangan bari terus beberes di warungna. Bari meresihan piring anu kalotor jeung nuruban dahareun anu can beak. Hate tukang warung ngadadak jadi lugina. Bet aya harapan anyar. Manehna jiga nu ngarasa yakin yen Usman bakal datang deui ka dinya beberes kurut jajan. Pon kitu deui kurut dalaharna si Rojak jeung si Barno. Ari anu dicaritakeunana, harita teh geus kaluar ti eta lembur. Terus lempang mapai jalan gede. Di sisi jalan loba sawah jeung kebon. Tiluanana ngarandag bangun tenang. Malah mah si Barno ngajak ngobrol. Geus sabaraha minggu we lunta ti lembur teh Jang? Geus lila atau acan? Kana naon bae teh pagawean teh? Samemeh tepung jeung akang? Geus 2 poe Kang nepikeun ka ayeuna teh ya. Kuring teh maksud mah arek ka kota, arek neangan pagawean atawa pakulian.
Tapi hese Kang temangi pagawean tah. Dabongan di lembur mah hese Kang temangi pagawean tah. Anu aya duitna. Da ari anu butuh ku pagawe maloba. Ari pagawean samemeh tepung jeung akang. Pagawean kuring teh sok ngalah manuk dipikat make jontrot jeung leget. Nya lumayan sok menang rea sapoe teh. Tapi manukna tara jadi duit lantaran tara aya nu meuli. Jeung deui kuring mah lebar lah rek ngaraan manuk teh. Karunya jeung bisi beak deui. Cek Usman nyaritana polos, jiga teu dipikir heula. Tapi katarimakna ku si Rojak jeung ku si Barno nepikeun ka ngahulang. Lantaran jiga anu teu ngarti, pok nanya. Kumaha ari Ujang? Naha make jeung nyarita lebar jeung karunya tuh? Naha make sieun beak sagala rupa? Keun bae manuk mah, da eueuh anu bogana. Saha we nu hayang? Kop wae da moal anu nyarek. Is, teu kitu Kang, urang teh kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu inget ke anak incu atawa buyut urang jaga. Sabab sagala rupa ge ari haben bae di alaan mah moal burung beak. Boro-boro sifatna manuk anu kasebutna leutik. Najan gunung ogenan anu ngajegir oge luhur, ari ditugaran bae mah terus-terusan pasti bakal beak atuh Kang. Anu akhirna teh bakal leungit. Tah manuk ge kitu. Lamun di alaan mah moal burung ledis atuh. Sabab biasana anu ngarala manuk teh tara milih naon wae anu beunang. Anu paling nyilakakeun mah lamun kabeneran meunang anu keur anakan atawa anu keur ngenog. Pan sarua jeung ngaruksak pisan kitu mah. Lantaran lamun maehan anu keur ngenog sabenerna mah lain maehan hiji tapi maehan 3 paling saeutik ge. Oh geus lah, mentong nyaritakeun manuk. Teu kaharti kana otak aing malah soal manuk mah. Geus ayeuna mah cuang nyaritakeun usaha nu lain we. Eta mah urusan usaha di dinya, dina mangsa ka tukang. Ayeuna mah pan lain, arek alih pausahaan ye. Dina usaha nu anyar. Kitu cenah cek si Rojak. Megatan omongan Usman. Nya atuh Kang. Ngan usaha naon atuh Kang ieu teh? Hayang jelas. Kelana kejong badami di ditu. Cicing we heula ayeuna mah. Supaya rineh badamina ulah ngobrol di jalan pamali cekolot mah. Kitu cek si Rojak bari ngagedig manehanna leumpang ti heula. Nya hayu atuh. Kuring mah moal baha kana perintah akang. Tapi kade ulah sok ngalaan manuknya. Sabab manuk teh kudu dipikanya apisan. Lantaran manusia mah sok sagala beuki. Cek Usman nyarita deui bari jeung nyengir. Dewek mah tarang ngahagan manuk atuh pokli kana manuk. Nah teuing, apan anu sok ngalah manuk mah lain sasaha tapi maneh keneh cenah. Dina waktu keur di lembur. Geus tong nyaritakeun wae nu kitu patut. Jep, tiluanana jarempe, terus leumpangna beuki gancang. Anu akhirna mengkol ka hiji jalan leutik. Usman ngicilik paneuri. Jalan anu diliwatan beuki lila teh beuki rupak. Akhirna mah ngan saukur mapai galengan sawah. Srog ka saung anu tadi ditunjuk ku si Barno. Jog ka hiji saung. Blus tiluanana arasub. Gek dariuk dina palupu. Usman ngagoledag jiga nu capek pisan. Hiliwir aya angin leutik ngahiliwir. Atuh mantak seger karasana. Komo da tukangeun saung teh. Aya tangkal buah maning uyupuk. Soradang daunan anu katebak angin sing keresek mantak dedengeun. Mantak betah jeung mantak waas. Pucuk eurih dina galengan sawah sing arulang. Pucuk pare sing laleok katebak angin. Tau ngagoler euy, moal Abdul badamina ari kitu mah. Sok, diuk teh nu bener tah. Urang teh kudu ngirit waktu ieu. Cek si Rojak bari ngareret harita teh ka Usman anu ngagoler dina palupu ngeunah pisan jiga nate. Nyakeun bae atuh ka ngagoler ge. Da moal burung kadenge anu ngomong mah. Kuring teh capek teuing ta urut lempang jauh. Pek we geura ngamimitian nah arek ngabadamikeun urusan naon urang teh Kang. Temal Usman bari tetep ngagoler henteu nurut kana kahayang si Rojak. Ish, kakarage samenit babarengan jeung aing geus kumawani ngalawan kana parentah. Sok udang sia, udang.
Mual bener ngadengikeun oge. Ari bari ngagoler mah. Bisi hees jeung bisi teka denge kabeh. Hudang euy. Atuh kapaksa Usman teh nurut. Gek diuk bari nyarane kana tihang. Panonna melong ka si Rojak jeung ka si Barno anu keur sila bangun dari pisan. Atuh nempok kitu mah Usman gerada era. Terus sila jiga nu dines pisan. Pok nyarita lalaunan kawas anu geus biasa milu badami jiga kitu. Sok atuh geura mimitian Kang naharek kumaha ieu urang teh. Kana naon digawe? Jeung iraha ieu gawena. Sabab boga janji ka si bibit tukang warung isuk teh rek mayar kurut dahar. Kudu boga duit isuk teh Kang. Akang teh kudu muruhan tak ka uing. Cicing heula ulah sok mikirkeun hutang kurut dahar segala rupa. Keun da menang duit mah diberesan kabeh ge. Kieu ye Usman, dewek teh geus boga rencana ti minggu tukang keneh. Arek usahakeun urada anggang. Lantaran di dieu mah geus diiseun. Geus teu barogaeun duit sarta geus loba anu kabobolan ku dewek. Tapi engke mah lamun geus paranen tang tu baroga duit tah. Tah tidinya mangsa panen urang. Sabab bisa ngagarong atawa nodong kanu tas ngajual pare. Ngan ayeuna teu bisa usaha urang teh, teu bisa usaha di dieu. Da puguh keur paceklik di dieu mah ieu. Tah kulantaran kitu, urang teh kudu usaha kanu jauh. Ari anu direncanakeun teh ka lembur Buni Asih. Kumaha maneh rek nurut kana parentah atawa moal? Ceuk si Rojak bari neuteup ka Usman. Jiga anu can yakin kana pamadegan Usman. Anu ditanya rumengha pangun kaget. Tapi bisa pisan nyumputkeun semuna pok ngajawab. Ulah salampang, kuring arek nurut kana kahayang Akang. Kieu euy, ayeuna ulah lila-lila teuing cicing di dieu ye. Tapi urang langsung bae ngajugjug ka Buni Asih. Didinya dewek teh geus nyaho tah. Ka hiji tempat anu aman keur nyumput. Sarta geus milih hiji imah anu katempona jiga loba eusian. Ta eta imah teh ku urang teh kudu digarong lantaran geus yakin bakal loba duitna atawa barangna anu kacida lobana. Perkara ngajalankeunana urang badami sing asak supaya hasilna mucekil. Pek bae lah rek kitu rek kieu ogenan kuring mah kumaha anu ngatur bae. Pokona mah asal menang hasil we heula jeung deui asal bisa mayar ka warung. Iraha initna Kang? Nya ayeuna initna mah supaya engke peuting teh langsung digawe. Beres pan lamun kitu mah. Tapi kumaha ari maneh ta Barno? Aya usul atawa henteu? Si Rojak ngareret ka si Barno anu ti tadi cicing wae. Wah. Dewek mah teu kudu ditanya deui. Pokona mah beres we lah. Syukur. Hayu atuh urang indit ayeuna ieu. Ngan ulah mapa jalan gede, bisi dilating di jalana. Urang norobos wae lah kanu bala. Anu engkena bisa anjog langsung ka Buni Asih dah. Kitu cenah ceuk si Rojak. Sedengkeun Usman, harita teh galecok dina hatena. Tetela lain jelema bener ya. Ngaran si Rojak jeung si Barno teh. Tetela jelema jahat. Awas ya Rojak. Ditalikung kabeh ku aing malah. Kumaha we carana? Ayeuna mah beuki yakin yen ieu jalma teh lain manusia cager bager ya, tapi jahat jeung licik kabina-bina. Dijajabkeun kana panjara sia ku aing mah. Tapi kumahanya lamun dipepelingan heula bisa sadar atawa moal ieu nu jarahat teh. Kitu cek Usman bari terus ngahulang. Geus ayeuna mah tong loba omong. Hayu tuturkeun dewek. Kitu cek si Rojak. Bari terus turun tina palupu, tuluy singkil. Ari Usman teu ngomong deui. Manehna ge turun nuturkeun anu duaan. Saterusna ari indit neruskeun perjalanan. Ngan teu mapa jalan gede. Ieu mah norobos kanu barala, mapa jalan satapak, paranti anu ka kebon atawa ka sawah. Tetela, si Rojak jeung si Barno mah geus arapal pisan kana kaayaan daerah di dinya. Sedengkeun Usman harita teh leumpang paneurik bae, nuturkeun jiga budak milu ulin ka lanceukna. Leumpangna jiga nu kagok, ngan dina hatena ngagermet, hayang nyaho. Kana naon-naon anu rek dilakukeun ku si Rojak jeung ku si Barno. Barno, Usman, lalampahan urang teh lalu digancang ieu. Tina waktu anu geus direncanakeun. Ayeuna geus reupreupan wanci magrib ieu.
sakedeng deui reupeting. Wanci kieu urang teh geus deukeut ka mangsa anu direncanakeun. Tak kulantaran kitu bari ngadaguan peuting. Urang eureun heula ieu. Di dieu ieu. Tuh palebah rungkun awi tuh. Aya saung deukeut astana. Di dinya mah aman lah. Jeung ngeunah tiis. Di dinya bisa sare atawa badami deui. Hayu urang indit. Hayu lah. Bener kudu heula ieu. Engko ngarah bisa ngatur siasat supaya hade utamana mah tah si Usman anu kudu diwarah heula tah anu bener. Sabab lamun teu dipapatahan mah bisi ngarugikeun ka sararea teh. Temal si Barno jika anu sumanget naker. Ari Usman ngan ukur seuri henteu nemal. Atu terus si Rojak teh mengkol ka kenca. Tuluy mapai galengan sawah. Muru ka hiji saung. Anu aya kebon awi sisi sawah. Beh dituna aya astana. Ku Usman dituturkeun kalayan tenang. Dina hatena geus buleud kayakinan. Eta kasempatan moal dilalaborakeun. Tapi rek digunakeun keur mepelingan jalma anu duaan. Usman geus mikir ti tadi. Arek nekat bae ngalawan ku caritaan ngadebat kana pamaksudan anu duaan. Berang kaganti ku peuting, sasatuan peuting geus mimiti di sarada, patemalan jeung baturna, mapag ngabagiakeun datangna peuting. Duh, ngeunah deui bae di dieu ieu. Tiis jeung mantak betah. Di mana teh ieu teh Kang? Lemur naon ngaranna? Cek Usman bari tanggah kaluhur. Iya teh geus deukeut heula. Kabuni asih ngan kari ngaliwatan Salmur. Eta lemur nu rek liliwatan ngaranna Cibuyut. Tah ayeuna urang badami nu bener ya. Ngarah pagawean bisa lubangsung kalayan hade. Hasilna alus jeung mencekil. Cik rek kumaha ieu Kang? Kitu cek si Barno bari ngareret ka si Rojak. Kieu Barno, dewek arek mapatahan heula ta ka si Usman. Sabab tangtu can nyahun kana cara-cara migawe ieu pagawean. Tah kulantaran kitu anu perlu dipapatahan teh si Usman. Kieu euy, anu bakal asup ka jero imah tangtu dewek tah. Jeung si Barno, ari maneh kudu nalingakeun kayaan di luar. Hehehe, kahartilah keun bae urusan nalingakeun mah. Kuring sanggup atuh urusan usejena bisa deui. Ngan dina perkara mawa barang-barangna kuring can ngarti nah kudu kumaha ngarah hampang. Wah, urusan mawa mah kumaha bae atuh. Lantaran teu bisa ditangtukeun beratna. Lamun mawa anu berat mah nya berat wae. Moal bisa hampang. Pokona mah kudu siap sagala rupana. Siapkeun tanaga anu cukup ngarah bisa mawa barang anu loba. Siapkeun pikiran anu tenang jeung caang ngarah bisa kabur kalian daluasa. Urang kudu leuwih pintar tinu mudag. Ulah ngandalkeun tanaga wungkul. Kudu dibarung ku akal anu hade ngarah salamet. Cek si Rojak bari pepeta. Ari Usman unggut-unggutan tanah ngarti. Nya bener kudu mikir jeung ngagunakeun siasat anu hade ngarah salamet sararea. Tapi kumaha ieu ari ceuk pamikiran Kang Rojak? Ngagarong teh alus atawa goreng? Usman geus mimiti muka lawang. Hayang debat jeung si Rojak katut si Barno. Atuh pugu anu duaan teh mani ngarenjag. Si Rojak ngareret ka si Barno. Anu direret ngomong ka Usman. Naon sababna sia? Nanyakeun kitu patut. Eta mah urusan urang atuh. Lamun butuh mah sikat we. Nah make nanyakeun anu kitu atuh. Naon maksudna? Perkara alus jeung gorengna mah teu kudu dibadamikeun. Sararea geus pada nyaho. Kana hal eta mah. Da naonan make jeung mikiran anu kitu patut. Ih, lain hayang mikiran anu teu puguh Kang. Tapi kuring mah rada mikiran kahirupan. Nah kumaha anu sabenerna urang teh sadar atawa henteu tapangna migawe kieu teh. Sabab aya hiji jalma anu migawe hiji pagawean anu teu dibarengan ku kasadaran. Hartina mah manehna teh kawas anu kapaksa. Digawena teh teu make akal jeung pikiran. Tah anu kitu teh biasana sok cilaka lantaran pikiranana henteu buleud atawa ceuk kasarna mah satengah hate cenah. Tah ayeuna kuring teh rek nanya, ari Kang Rojak atawa Kang Barno hayang salamet atawa hayang cilaka? Cek Usman kawas anu tenang pisan. Diukna bari sila mani ngajemprak kawas kuncen. Huleng anu duaan teh ngaharuleng. Jiga anu kaget ditanya kitu teh. Tapi akhirna mah si Rojak teh ngajawab semua jiga anu ngahina ka Usman. Ari maneh nyatang tuwe atuh hayang salamet.
Saha manusana tuh nu boga niat hayang cilaka, ha? Nya syukur atuh ari hayang salamet mah. Kumata ari Kang Barno? Usman nanya deui ka Barno. Anu harita rada kerung jika nu embung ngajawab. Wah, serawa dewek oge atuh hayang salamat. Tapi hayang senang. Pokna tegas pisan, malah mamberjeng melong ka Usman anu seuri kawas nu bunga. Tah, nuhun lamun kitu mah atuh jadi tetela najan akang mangrupa garong oge ari kahayang mah sarua jeung jalma lian tah. Nyaeta hayang salamet, tapi kuring teh penasaran keneh. Hayang nanya deui ka akang duaan. Narek bisa salamet anu diliwatan ku urang salah. Nah akang yakin eta teh kahayang teh bakal laksana. Lamun kalakuan hegmah hiwal jeung batur. Nah, mah jeung nanya kitu sia. Ka mana bae ngomong teh tah? Barno hari teh muncarang jiga nu keheul. Tapi Usman kalah kaseuri bari jeung nyarita deui. Ulah ngambek atuh Kang. Da ieu mangan saukur nanya. Tapi ku akang kudu dijawab tangarah aman. Da moalna naon kuring mah moal. Moal ngahalangan kena niat akang duaan. Malah mah kuring ge pan bakal ilu. Asal sagala rupa anu ditanyakeun ku kuring kudu dijawab. Sabab kuring mah teu ngarti. Lamun akang embung ngajawab kuring moal bisa ngajalankeun tugas kalayan hade. Anu tangtuna ogenan bakal ngabahayakeun ka sararea. Tah kulantaran kitu anu ditanyakeun ku kuring teh kudu dijawab. Ngarah sararea bisa salamet. Allah, sok hanya kalpisan waktosna anu parantos nyekapan jejer carios sang salah dihaja dina bagian anu kalima dicekapkeun dugikeun ka heula. Insyaallah dina sanes waktos urang dilajengkeun deui nya kanggo bagian salajengna. Ngalangkungan channel Kamamet urang sadaya kade hilap Megas Pasundan oge kade lepat sasarengan dina dongeng Sunda nya. Hatur nuhun kanggo sadayana permios sanes tesono pamitan sanes besenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.